Teng, Kasih akang mah atuh iraha akang geus ngalamar Iteng. teuing lah akang mah embu ngalamar Iteng pan apa siap si Abah. Alah si abang mah padahal kan Iteng mah di kana oge makin aja datang Iteng lagi kasih dina sagala kemari ya Kang. Iteng kita karing kakang. Heuleus si Abah kacida-cida teuing atuh nikahkeun mawar bodas kawas Iteng ka jelema kawas si Junet. Bari nama si Abah mikir manehna geus kolot, tulis di mana-mana, untung geus lolos. Erek oge si Abah narima keputusan anak hiji-hijina. Jeung cicing istirahat nungguan kareta hejo. Terus akang pangkat naik kapaduae ngomong teh cinta deui. Kajeun kadengan oge balik nama nyamperkeun bari gugur wokan. Molor toton panona bucilak hadeuh Gusti. Kolot teh beuki kolot. Beuki naon lepaskeun Abah nyeri. Ya Allah abah lepaskeun eta nyarieun. Kenal maneh duduan si Iteng bari ngomongkeun kuring segala. Iteng balik maneh di mae si Junet. Abah ambu cicing Iteng bung dititahkeun ka si Junet. Iteng bogo ka Kang Kabayan. Ngomong naon maneh Iteng? Saon maneh Iteng sadar si Kabayan teh jelema malarat, teu pantes jeung maneh. Bro Kokok, maneh nyadar ngajak heula hayang jeung anak kuring mah. Heuleus si Abah mah sakumaha hina kuring di mata Abah. Kabayan bogo ka anak Abah, kabayan bakal ngabahagiakeun anak Abah. Udang Kabayan. Kenal wani-wanian ka anak kuring. Bisi itu diturunan oge kuring kesudi beungan nanti kaos maneh. Catat sih. Abang Alah, Kabayan maneh buah-buah maneh ngaji Iteng sudan. Nah, di mana maneh? Sok ngaku sia maneh di mana? Kula abah. Ah geus Iteng ayo urang balik duduan wae jeung Kang Kabayan. Saprak eta hirup si Kabayan robah 180 derajat jauh ti sifat aslina. Si Kabayan jadi sok mabok, penampilan oge beda, jeung manehna kapikiran omongan si Abah pikeun melet si Iteng. Ayeuna Kabayan datang ka madukun pikeun melet si Abah supaya ngarestoan hubunganna jeung Iteng. Hiji poe Nyi Iteng datang bari cerik. Kabayan, akang Teng kita mau naon? Kabayan teh itu masih Junet ikan daerah maneh Kabayan. Abah nama kabar sorangan sabar maneh jeung si Iteng. Abah benar. Kabayan ge arek ngarupa sikap Kabayan, tapi ieu Abah jeung ambu benar. Betul Kabayan, soalnya si Iteng kok kuliah yang kapan ya? Kelila dukun datang. Ayo naon ieu? Kabayan, mana janjimu? Adilah ka dieu. Abah arek tobat. Apa? Tong sopure Kabayan janji angger janji. Hah? Janji naon ya Kabayan? Ieu mun hayang masih mah si Kabayan geus boga niat rek melet abahna anu kasep. Hahaha. Aduh Abah, hampura Abah. Kabayan arek melet Abah, ambeh Kabayan direstukeun ku anak Abah Nyi Iteng. Tapi pan ayeuna mah Kabayan teu jadi arek tobat.